Sabar nama berat meninggalkan kampung teh. Tapi dah kumaha cuman ke ngerubah nasib kira ada itu. Diajar ngerantau ke kota. Jalur mana bisa kedeng dia berangkat nanti mana ucapkan selamat jalan kan jual angkep kia oh iya ini sih berdoa deh orang ini semuanya bawel kampung dadah mana tangkal buah orang doakeun urang yang selamat ini ame HP tah urang sawah basur tapi si anu mau dadah pilemuran lain ke sono lain ke betah ada kumaha tuh dibagi lieur di lemur mah aduh air nggak ada kenangan cair hararese si goblok teh ada musim kemarau itu hararese kena segala rupa tukang cair harareueuh sesahan oge setengah jam oge alhamdulillah ning kararing. Beresnya kumaha nyangu tapi gua eueuh duit yang meuli kejona ai meuli beasna di mana nya hirup teh sagala di pikiran lieur teuing cara rape teuing aduh pigaweun eueuh duit hararese neangan gawe kudu ka mana nya sakara peteng jadi poek kita cek bukan cek oh mangga kela kamu teh mau kemana tuh sajang nasa singgil gitu rek ka mana rek ngajapor ka mana saya teh dengan berat hati cek saya harus melangkahkan kaki. Rek kemana? Saya mau merubah nasib, Cuk. Ngarobah nasib. Besok diuk. Saya mau merantau. Kamu teh mau mangkat ke mana sih teh? Saya mau merantau ke Jepang. Ke Jepang? Ka aing teh ngomong teh teu belah duit sih teh. Eta Cuk, makanya orang teh pan geus di lembur mah saya sudah pusing, di kampung mah nggak ada kerjaan. Jadi saya mau mencoba merantau ke Jepang. Saya mah nggak tanggung-tanggung merantau lagi sendiri di lembur mah. Pas iya nanti mau kulit saya. Biar teh cek mana teh ngomong naon kerjaan. Loba kerjaan mata. Tuh pambabad naonna di ditu. Sok Ain muruhan tuh. Heueuh. Teh hayang. Kapan butuhna ge kerjaan lain? Gawe nu dibayar atuh gawe. Oh, tak kitu atuh dibayar. tadi ngomong gitu teh Kamu. Jadi saya mah enggak tanggung-tanggung, saya mau ke Jepang. Saya mau merantaunya juga enggak tanggung-tanggung. Saya udah bikin surat SKCK, sudah bikin surat segala macam lah pokoknya mah geus beres, tinggal berangkat ke Jepang. Yang juga mah geus beres, pikulian lagi, pibuateun lagi geus beres di lembur mah. Jadi ayeuna saya mah nek ka Jepang, nek nyiar pibuateun saya mau kuli. Ngarit saya mah di sana di Jepang. Emang di sana teh aya kuli pibuateun gitu Nya loba atuh. Nek kuli naon di nek mulungan rongsokan ge loba di Jepang mah. Di Jepang mah atuh TV naon ge di piceun, TV nu karek ruksak. Tombol off on lagi piceun misalnya di ieu
Saya Oh, anu lucu orang tidak sabarna masih ini. sedihna kunaon ieu teh? Berat tinggalkan kampung teh. Ketong dipanggul atuh berat mah. Ah goblok. Berat tinggalkan anak yang tinggal Oh, jadi loba kenangan selain teh nya sajangnya. berat ninggalkeun tangka cau. Meureun usum ngadoke teh unu nyebor. Hayang meureun usum kieu mah sok paralai ku tong. Jadi saya mah suka hariwang gitu. Ieu, siapa nu kitu patut dihariwangkeun. Hariwang teh ka keluarga. Hariwang teh anak pamajikan sian teu ngalebok. Ya jelas setuju eta mah nomor hiji. Ari bieu naon hariwang teh tangkal cau, hayam. Kepala laur usum kita kan banyak yang meninggal tuh ayam segala macam. Sebentar sih saya mau pakai ini dulu. Cing sok. Menisikan anak haun. Ini lain ini mau meni kita meni gelis. Or, mas karo, tuh teh geulis. Da keur bawaan eta. Lain urang teh saya teh mau eta budak saha nu ceuri tetangga. Heeh, budak euceu teh teh. Di ceklan ku saha. Diantepkeun ada euceu teh bingung sebenarnya mah. Bingung teh ku eueuh gawean, euceu teh kitu salah. Geus kieu lain. Ting kudu kumaha, euceu oge geus lieur sakapeung mah. Boga duit teh. Duit teh teu boga tak penting oge ge. Alhamdulillah nya. Aliran teh ka dieu ce. Aliran penting teh puguh. Tapi euceu Ini teh. ai lini mah eueuh lila oge. Sarua teh urang ge eueuh. Si goblok sia. Ta aliran eta teh euceu mah alhamdulillah nya ngaturkeun ta karena aliran teh mau berkah jeung euceu mah. Aliran teh aliran mati lampu. Iya mati lampu, cenah mun cek di ieu teh mah mati lampu aliran teh. Tapi ada berkahnya gitu. Mohon. Tak kieu nya caritana mah. Kapan sidik euceu teh duit teu boga. Beas geus beak, ai budak mah heuda anger geuning teu meunang eueuh duit. Ngaran-ngaran jajan mah kudu we mah hayang jajan. Ning geus beak duit, geus beak sagala rupa euceu teh. Geus sagala dijualan, nu sabab boga gawe euceu teh. Hayang gawe deui. Era kinit deui ka Saudi. Heuda euceu teh budak jeung saha atuh? Titipkeun atuh ka ieu ka penangkaran. Budak. Goblok da naon. Ka penangkaran binatang titipkeun budak. Bayar ke geus di Saudi. Bayar per bulan. Kan budak kecil masih kebayang mah kabeh. Naon sosok gagabah, gabayawak. Ngahina teh. Teh kesedih tang ceu. Besok ceu naon ngomongna. Kitu aliran mah yang jajan. Cing jangcing ningali atuh ceuk euceu teh. Pan sidik kieu teh aliran. Heueuh nya mah ka warungna ge jauh. Jauh sok cicing we heula. Aya si Bohim nu panggedena, mah lapar cenah ujang teh mah masak naon itu keur naon di dapur mah. Mah teh keur ngulub ceu teh. Oh heueuh teu kuat mah lapar. Ngulub naon teh? Ngulub batu ceu teh geus teu boga kulubeun euy atuh naon duit geus teu boga naon-naon meuli naon sok. Hutang geus gede di warung teh. Iya eling aya euceu eling teh. Kamu anak dikasih batu itu gimana itu? Heueuh ngapepenyokeun supaya molor. Oh membebenyokan. Jadi kumanya Supaya tidak ahihi anaknya. tak kitu. Mah geus asak can mah itu teh kulub naon atuh mah? Kulub pokona mah kewe da bisa kadahar meureun kumarane oge sujang da make nyaha. Kalau sudah hipu itu berarti matang gitu. Mah sabenerna naon atuh itu teh geus asak can. Jang kieu we ujang apal nu asak jeung nu atah. Apal mah kumaha nu asak? Hipu mah heueuh, ai nu atah kumaha? Teuas. Heeh tak kitu. Da keukeuh wae geuning juga atuh jang teang teh. Anu untung teh aliran tah barokahna teh. Diteang ku budak teh meureun ka ka dapur. Mah teuas keneh. Heueuh nya can asak ceuk mah ge. Da asak mah hipu, balik deui budak teh. Heueuh dina hate mah ngalas urang oge. Yang anak kecil itu ini juga logo itu. Baru masa urang teh nipu ka budak teh nya. Geus ada lila tah meureunan mainna teh neang deui. Mah geus asak can teang deui we juk. Mah da masih keneh teuas cenah. Teuas sieu. Oh berarti atah keneh heueuh nya mah. Nepi ka 3 kali neang tah budak teh. Alhamdulillah nukeun ka sarena mah teh nyurucud we. Yang tai tina ceuli kitu nyurucud teh. Da ieu sedieun mah ti mana teh gablak duit.
tina iya nyurucun mah Heeh, tina ieu tah. sedih mana gitu. Heeh. Biasa sedih aja teh sudah tara sedih. Komo we ucok kira bisa sedih. Pas geus nama dosa cek ece teh. Hayo we budak ditaneangan ka dapur eta kene. Heureuy kumaha asakna teu da moal hipu-hipu meureun. Ada batu gitu. Batu nu dikulup ku ece teh da geus teu boga naon-naon ece mah. Sabar sih. Kita itu memang hidup susah tapi kita harus kuat. Heeh. Sabar sih. Kuat mah kuat tapi asana langsa ece teh teh. Ya, itu kita sudah sedih sih orang ya. Lain orang geus loba boga masalah cieu. Orang berat tinggalkan kampung. Orang ini ke kota ini. Kamari sebenarnya orang teh naik ini ke kota teh kemarin. Saya sudah beli tiket kereta api itu mau lintas kereta api. Pas saya sudah beli tiket keretanya udah lewat. Terus terjadinya Nggak jadi karena tiketnya. Nah besoknya lagi saya ditipu saya nipuna kumaha? tipu kereta api. Saya beli tiket dulu. Nah sekarang nih saya nggak bakal ketinggalan. Pas saya mau beli tiket diem saya di rel kereta api begini diem. Pas keretanya datang satu-satu. Kemarin lu nipu sama gua, sekarang gua maruknya mau naik. Enggak, kemarin kamu sudah nipu kata saya ketika datang. Itu tos. Tukar si eta kenaonan maneh Ada da ketinggalan. katepak kareta mah jadwal meureun nipu kareta. Udah pusing itu orang beli tiket, udah beli tiket keretanya ketinggalannya satu. Dendam saya sama kereta api. Jadi akhirnya saya mau berangkat lagi, jadi tapi alasan saya sekarang tuh ya ke satu berat ninggalin kampung, keduanya saya tuh nggak ada ongkos buat ke Jepang. Padahal di sana banyak pekerjaan di Jepang itu banyak sekali. Jadi ya atau sugan ece buka iya itu duit. Depan ece geus ngomong budak oge lapar, untung cing aya aliran. Antu bubuhan we kemarin ngadenge ti itu cenah Pak Haji itu cenah ditipkeun duit cenah jangan gade sawah cenah ke ece ngadenge imah teuing. Tadi aya duit mah jang. Nganu batur ece kitu wani ngaganggu. Da apa urang ge pan ece mah geus banget kieu mah boga duit apa urang ge. Ece mah boga duit di mana atuh? Bet budak eta oge. Aing hayang jajan ku ece teu dibere. Aya duit mah karek 15 juta mah jang ngagade sawah. Usaha eta. Anu Pak Haji? Nyamuana kurang atuh. Udah kumaha atunya? Ari kaya gantiana ece kumaha? Bet ku ece kitu wani make. 10 juta urang enak dek ke Jepang, di Jepang 20 ge orang bisa ngirim ke Jepang. Ngirim naon? Ngirim anak? Ngirim duit itu pan geus digaji di Kira Jepang. aku 2 poe geus ngirim deui duit. Di Jepang mah ngarit cukut ge tek ku mesin, hari eta dibuat parege di Jepang mah 2 poe ngababon teh cara di Indonesia mah ngababon teh menang tara ditambahan di Jepang mah ditambahan lagi loba dibuat teh. Geus pernah ka Jepang nya? Encan cenah. Si goblok. Cenah eta ge. Tuh bro. Ye cenah mah jauh kanya. Heuh da urang geus yakin tuh di Jepang mah balalager urang Jepang mah teh cara orang kampung mah dibuat goblok lah ieu. Nanti ripuh ai namahan tarara anu pedit gitu ge anu bager mah bager. Aja tuh minjem kurang 10 juta tuh. Urang nya ongkos. Beda gelis bulu cuma 10 jutanya. nyin pasport. Tapi engke lamun Kang Haji nanyakeun, cenah meureun. Bejakeun ku aing gitu. Pak Koy gitu bejakeun. Kieu teh Pak Haji mah tuh kawan. Kieu teh naon? Ruku. Geus ngelup, yeuna geus ngelup ka urang geus. Padahal boga dekeng. Oh, Ya kan Pak Haji mah paling. Udah buka cuma bager lah. mana naonnya? Urang ini teh buru ya. Oke, heula atuh. Nah, tuh kada wae tuh. Abru cuy. Sieun, ieu coge sieun makena duit. Bae aing bunuh diri ya, mah mereng ieu mah. Ai maneh naonan ke? Nah, Ieu teh atuh imah mereng aing urang, kalau mereng bunuh urang. diri cenah meureun ku CSI pada eueuh gawe. Susah mau pinjemin uang 10 juta juga kamu mah. Lain ulah coge Bisa bunuh diri nih. aja dong, gede aing mau disalahkeun dia teh. Ieu bumina rumahnya CSI cenah. Bunuh diri. Telah terjadi kematian cenah. Buru atuh. Ekor naon teh?
seekor seorang. Ya bola tuh ini mah. Kumaha atunya da eueuh teh lain pedit, lain moal nginimkeun nu batur ceuk eueuh oge. Jadi aing Ih, ai maneh ieu. Sok we tina naon heula neangan. Ka saha heula tuh? Ka Bu Haji Beti atuh sukan nginjem heula duit mah oh, masih pakai hajat. Kamari. Oh, pakai hajat. Maru dah ulang ya. Baik orang bunuh diri ya. Lah sok atuh goblok we bunuh diri mah sia teh. Bunuh diri. Saya bosan hirup. Atuh cuy, 10 juta aja cuy. Pinjam. Lain pedit ceuk eueuh oge. Ceuk teh wani makena. Belaan hulu batu penting oge. Baik tuh cuy. Orang ini berangkat tuh ya. Doakan saya semoga berhasil. Rek ini wae nya teu gablek duit ka Jepang. Jiga nu heueuh. Wanyaan gitu saya teh ini. Heuh berentongnya. Iki aya duit batur. Tapi sok sanajan loba nipu ge ka aing udah watir lantaran tega kumanehna. Kumaha ningali kitu mah rek gawe ka Jepang. Ai duit teh nyepang saperek-perek acan. Ah, kan bae kumang keweng bere we. Ngorowan heula. Sedang. Kena tetap kena kayak yang kerawan. Tah. Ya, si aing yang kerawan euy. Sok diuk aya nama kalian. Diuk. Coba dari tadi aku cece. Mama ini lama-lama amat. Kapan sa tadina sieun eueuh teh. Sieun katanyaan, sieun pas duit eueuh nu ngagadekeun geus aya. Gampang itu mah aku sayang kayak di gantian di transfer kayak di Jepang orang bari sakalian kayak orang ece daek teh digawe Heuh panu diteangan teh ku teh gawe menang duit. daek teh gawe pembantu Daek. Eueuh mah bisa rek naon pan di Saudi ge hari teh eueuh teh kitu. ngasuh Ngomong ngasuh mah babadieun kieu. sabede tenaga ngasuh mah Tenaga mah meureun dipake ngapa ge eueuh teh. teh Gawe naon sih sok? Ngasuh. gitu. Komo ngalahun hungkul mah teu dadak dik cicingkeun we. Naon eta budakna polio naon? Ditah ngasuh teh. Ngalahun hungkul. ngalahun anak panda gitu. Si goblok mah anak panah. Sugan teh heueuh. Cing balik sia teh aing teu serius ieu. Panik yang gawe. Anu tadi mah ieu atuh heureuy cia eta mah. Aya mah nyaan di pabrik yang butuhkeun. Udah perlu aya heureuy mah ceuk we ngan pada aduh aya keur lalieur kieu mah sok salah tarima gitu aja. Sekarang mah serius nih mah. Di pabrik ada yang membutuhkan pekerjaan. Di pabrik telur asin. Oh, udah cuma teu boga ijazah. Boro-boro tamat pan sakola oge. Aja tamat SD. Henteu sekolah mah sekolah eueuh teh. Sampai teu tamat. Tengah bangku sekolah. Tam. Saman meureun gitu. Ai saman mah milu ngukur jajan ngukur air manis. Ada yang membutuhkan pekerjaan nog asin. Tinggal Ngagosokan. ngagosakan ngasinan nog. Babarieun atuh teh mah. Pan aya uyah meureun na eta teh. Babarieun sok lah. Daftarkeun we eueuh daftarkeun. Jadi eueuh teh kudu kieu we. Nah, kudu kitu we ngasinan. Pan ngasinan nog di asinan. Lain nog asin, ngasinan nog kieu ceuk yo. Kitu lain. Goblok ngasin atuh goblok eta mah. Lain ngasinan nog. Oh, beda nya. Nya beda atuh. Oh, ganti meureun ceuk. Sok nu serius we gerakeun nu serius lieur ceuk yang oge. Udah. Kedua kali tah sia maneh banyo. Aing mun katilu kalina gebotak ku aing ieu sia. Heuh. Hai mah duit heula tuh. Oh, kelanya. Aduh. Udah karunya kasih eta teh deudeuh teuing. Bae lah. Ieu duit paji heula uang diekeun karunya. Sugan mudah-mudahan eta gede milikna atuh digantian. Hujan lila itu Pan sini kudu dicopot heula meureun. Heuh kade nya ieu teh da lain duit euceu. Heuh nyu anu janga gade sawah teh. Heuh mingke heula atuh teh. Hai janji mana rek sabaraha ieu ke heula kaleungeun. Dibayar gitu. Dua terbang itu 2 poe dibayar. Di ditu 2 poe langsung dibayar. Heuh moal bohong. Moal atuh ya misan maksud teh moal bohong. Kapan teh heula oge janji teh 2 bulan ke abi geus di ditu cenah ditransfer mana ning. Moal mah abi mah bohong teh. Eta ieu kadenya da ieu duit Pak Haji jangan kade sawah eueuh teh.
Itu dicokot 5 juta, tadi ku maneh 10 juta. Sering tadi saya copet, saya Iya. beli. Kalau salah itu bisa dulu. Kade mah warnanya bisi ieu da ayeuna mah loba culik nu kali itu geuningan. Geus nya nuhun nya. Nah sok, Assalamualaikum. nah sok, salam. Iya. Ka Jepang si eta. Aduh, aya wae mah. Aduh. Para rawur. Pak Haji teh mau buru-buru make gitu eta teh duit teh. Nah ya aing bet kalah dibikeun duit teh. Pan sidik eta teh duit panas. Wing oge teu wani make sisa jang hayang jajan. Tapi keuna heula mudah-mudahan we buang kaburu ka dieu. Tapi asa kahipnotis orang teh ku si Sajang teh nya. Saya boleh masuk, Bu? Oh, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ini suruhan Pak Haji, Bu. Pak Haji Olil? Iya, Bu. Pak Hajinya udah bisa datang ke sini. Saya disuruh ngambil uang dari ibu ini, uang Pak Haji katanya. Oh iya. Bagaimana, Bu? Emang benar Pak Haji nyimpan duit di sini di ibu? 15 juta katanya. Iya. Sekarang Pak Haji mau saya disuruh Pak Haji suruh ambil karena uangnya mau dipakai sama Pak Haji sekarang. Sekarang pisan? Iya, Bu. Aduh. Kumanya? Aduh. Mangkaning duit geus eueuh. Geus eueuh? Duit geus eueuh kumaha ya? Terus bagaimana sekarang nih? Cepat kasih sama saya uangnya mau dipakai sama Pak Haji. Ya entar, Pak. Entah bagaimana ini? Entar saya Pokoknya saya nggak mau tahu. Entar, Pak. Entar, iya Bang, saya ke sana. Pokoknya saya nggak mau tahu. Uang ada sekarang.